Kah lur bisi majar bohong aya nu ngomong cenah. Nah meni sagala digawean ditinggal teh aya ngelas, aya keur nemok, aya ngabubut. Ayeuna cenah kukurusukan di sawah heukeun bae aya loba kadaek mah urang teh pan lumayan nya. Tuh bisi majar bohong mah. Keun masalah kabisa mah dauh nu bisana jero beuteung nya. Asal aya kadaek pentingna mah urang mah pembersihan cukup tuh. Pasti aya hasilna. Urang teh cukup meureun keur kaperluan hirup gitu. Nyimpuanan kahirupan aya loba kadaek mah. Daya yang bisa wakeun jeung pejabat mah moal bisa nya. Ieu mah aya kadaek teu geus jelas pan urang teh kukurusukan di sawah ge bakal ngahasilkeun. Pokona mah ulah bauan penting mah. Karena naon-naon ge loba kadaek mah daring ku kahayang hirup mah ku kadaek. Ulah sieun merang ulah sieun naon. Sugan we atupan sakilo teh cenah 70.000. 1 hektar bisa menang 40 ton. Wah atuh meureunan. Pokona mah hayu sarmanget lah. Kana gawe naon-naon ge nya. Loba kadaek ge yeuh. Jeung sarukses.